ajar ku aing urang nyampean lah. Kan berubah saya tam berubah kekek, Bro. Sikat. Cik. Kurang udah gua aing we. Udah jang. Euy ngarapung. Ayo urang kumaha ieu ka ditu ka pasir? Lompat ah, bisa ngapung. Astagfirullahaladzim. Jang, terang maici teh. Euy. Wah. Bu, kotak. Aya naon ieu teh? Era. Masakeun anak saudara. Ya, nuhun. Nama budak baru teh nyontol bener. Pantesan turun era. Ot, mana mah Deni? Atuh da Pivan baralaga jeleumana. Dengakeun bisa. Sombong ratan eta mah. Ya bae lah. Balaga di Dia tenan naon, batur sombong tenan naon, sotong urang sombong. Bener tuh. bener Jika lah hari dia tukang gotek. aya kan. Di Abjum. Pang belikeun lah. Atau urang kada ya? Ayo ya. Sok kantor saya. Di Lebak. Nya ayo. Bi, Kumaha Ju? hoyong lotek hiji kanggo kang bobat. Jawara pasir ceknya kieu Bang. Oh gitunya Jum. Paling enaknya Bi, pokona mah. Oh mohon atuh Jum, siap. Kang, aduh hapunten ya sanes kirang sono. Mana? Bari ka sawah heula, aya ka Atuh, teuing iya, ieu dia. Nuhun atuh nya. Tos di papatahan. Suka sawahnya ya. Nuhun atuh nya. Mangga Ade. Nuhunnya nuhun. Ya. Aing nu meunang. Aduh, ieu mah. Mun eueuh eta jelema jangkung badag geus beak ta jelema. Tiluan eta kampung pasir cengek teh ting saha tah. So jago pisan aing. Kesel aing mah aduh si otang geus hade gitu. Curus geus sagala dikaluarkeun. Akang, bade lote kata napi bade karedo. Anu aya we ah teh. Karedo paling oge nya. Mohon mangga. Sepi tong ladating nya. Iya, siap atuh. Bungkan loba batu ali di jelema teh. Meuli aing isukan 40 siki isukan di dieu teh jajarkeun kabeh. Tapi da itu mah we batu ali teh meuni baradagnya. Aya euleungeun urang meuni leutik tapi na. Ah, teh yang nyaho nih tah si otang aing isukan pokona meuli batu ali jiga nu kamari jangkung badag. Urang jajarkeun kabeh di dieu. Kang, bontengna bade nu panjang, bade nu pendek. Aku mah raosna we bi ah. Bade nu alit atau napi bade nu ageng Oh, iloh, bontengna. Nu penting mah lotek anta kabeh karedok we lah. Bade ngau kacang atau napi moal. Oh, ilaha illallah. Naon we ah. Kumplit we pangintennya. Mohon mangga ngiringan we. Astagfirullahaladzim. Rasanya Kang sakedapnya. Ya, Bi pokona masih enak. Siap, atuh kamu si Akang ieu mah. Jawara. Nya, kamu pasti we atuh. Saha ieu nya? Aduh. Babaturan di Jakarta. Halo bro. Gimana sehat nih? Waduh.
Gimana Jakarta? Oh ya 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 ya. Oh mantap tuh bro. Ya sukses di sana terus lah. Ah? Ya gua di sini biasa aja lah. Gini-gini aja. Akang udah beresnya, ujung rawatnya. Non ya. Bikin ku abdi dibayar nya. Mohon. Ya di sini gua ada tuh kembangnya pasir cengek. Hahaha. Cantiknya bukan main, bro. Asli gua di sini betah banget tuh pas lihat dia kemarin tuh. Wah, pokoknya bro. Ya, kabar-kabarin nanti ya. Oke. Cantik. Tungguin Akang. Waalaikumsalam. Udah. Ai emak, Neng Iis ieu tinggal main uih wae. Ai kan nyaket si Alo ieu teh. Tinggalkeun we di saung, untung aya Odah. Jadi Odah ka dieu we kudu ngaturkeun. Neng hilap deui tadi teh dicana. Mira rusuh wae atuh, gampang we. Nuhun atunya ieu Bakal tos ka dieu deui moal sia bisi ieu Bakal kumaha atuh sok we engkin simpen heula di dieu engkin Atuh engkin mudah-mudahan aya ka dieu nya. jalma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya bi, aya oleh-oleh namanya di jalan. Oh naon atuh ieu teh? Eta lotek kan tadi karesep bibi jeung resep Iis. Oh. Tadi meni resep ninggalan di bebalokan. Nya nuhun atunya ieu ditampi ya. Kumaha atuh tanu tadi teh Lok? Alhamdulillah karesan aya Pak Lurah tadi teh ku abdi sakantenan dibiatkeun weh. Muhun atuh ari kitu mah nya. Tadi tos beres mah atuh barudak teh geuningan andaina mah kedah anu ngawarahna. Nah gitu, mohon makanya tadi dibiatkeun ka Pak Lurah. Wios di pasien kegiatan gitu. Muhun tah kitu sae. Ari abdi Stop kelak cuk. Mana apal teu Cimimin anu anyar? Teu apal Palura. Tukang rotek teu apal ngajek batu mah boha eta teh. Itu boha eta. Apal teu gimana nih? Jualan apa? Ngan nama Cina jual teh di dinya. Yuk coba orang teang aja Palura. Hayu coba. Hayu. Nah, cuk. Itu Palura itu. pami jaket di ditu dipangnyanakeun teh bi. Akang, ieu jaket ku Odah dipangnyanakeun. Da si mama uih we. Untung Odah kadinya. Nang Iis
ge sami teu peperen heula untung odah cek odah teh nah itu teh siga jaket Coba apa tuh. tadi. Non teh, aduh. Nya sami. Dia saya kenal bi ieu jimata mun pas cuman ku istri sok kapung we. Oh, eta teh tasa oge. Bibi hilap deui neng sami Bi, hilap. abdi yang mempeng di kampung cengek, abdi bari jalan-jalan lah kukuringan. nya, Tos sono hoyong nya, ninggal sok rencangan atuh jeung baru tinggalan heula kumaha ayeuna kampung Eta di taruang ah, nya. Nuhun, nuhun ya. Oh, same-same. Eta ninggal teh ieu sareng rencana tadi babalawakan. Keun lah. Da Pokona iya, mah enak tong diet-diet, nu penting sehat ya Bi nya. Nuhun, Gimana? Assalamualaikum. Nuhun Ya Bi nya, pamit Bi. Mun, mun. Odah, nuhunnya jaket si Amang tadi tos dicandakeun kok Odah. Tadi teh emak jeung Neng teh rariweuh. Nuhunnya Odah. Atuh teu nuhun kumaha da ku odah atuh dipangyokotkeun lagi. Oh, iya. Gening aya palurah. Ceu meni agengnya. Ageng naonna palurah ieu teh? Sanes eta coeta. Ageng ceu. Panyata ieu bontengna nu ageng palurah. Si Ucu bisa wae. Ceu, cing pada melekin lotek lah. Cuk, hayang tuh. Hayang atuh, Pak. Hayang. Mangga palurah, bade sabaraha hiji lotekna? Borong lah ku palurah mah. Kabeh, kabeh. Laras ieu teh palurah bade diborong. Leres atuh, Ceu. Kanggo acara naon kitu palurah meuni seueur-seueur teuing. Eta keselamatan si Dayat. Salametan kanggo naonnya? Pokoknya mah selamatan we, tapi Ceu tong nyebut bapak tuh. Ah tiasa wae palurah mah pan palurah mah pejabat, abi ararisin bade nyebat akangna oge. Neng piringan atuh Neng mangnya di kitu. Ih, lotek ya Allah kesukaan odah kuning burang geus teu kuat odah mah hayang ya Allah kesukaan odah ieu. Piringan, sendokan Neng atuh menikat. Ampun Aku, tenganan. Heg, Mengeunahnya ya otak di mana heuh? heg mama mam duanana meh garam ieu tadi gegeningan naon cek kanggo Bang. Heuh diet tah Diet cenah. Sok heg. Ya otak ingeunah kieu ih. Ngaraosan gerak mama lah, ngaraosan we ungkulnya. Mengeunahnya ieu. Anak wae di mana kanggo Bang mah Ya udah gratis ngeunah teh nya bener teu odah. Yeuh sawah wau itu keur panen. Ka itu mah iburu rame sia, bisi beakeun si mah mana si mah? Oh, heueuh dah. Itu si Mbak teh aya tadi di dapur. Neng atuh sebelum urang ka sawah heuh. Odah rek ngomong lah ka Neng. Yeuh. Iya si ada atuh mah hatur Neng teh ieu teh. Kudu bantuan Odah teh geus minta bantuan ka si Angel ngajang dalang Odah supaya dikuat supaya saeutisnya banget Odah teh supaya arep fashion. Odah geus diseksi-seksi supaya si ada teh menarik ka Odah. Tapi mah kitu we si ada ya teh atuh itu mah atuh tina atuh Neng. Nah Odah teh kumaha si ada ya ti. Mun atuh dah.
ayo nuhun aing Iya, dan nanya orang teh kudu kajampang, kudu menyem-menyem gitu, kudu mempacai. Ih, pamaan sih ada ya teh. Tapi kan kumaha tuh, udah teh. Ya udah tulis sih, seksi ya udah ini. Sakit tuh ada neng ngomong aja neng atuh ieu sausir aku kumaha neng. Wah, tuh Dah udah udah teh sakit tuh teh. Nulis ke sembarangan penampilan udah teh masih alus-alus itu neng. Makanya, udah aya aku si Angel atuh, saya nggak mau balas sih neng. Saya udah mikir wae ini. Tapi ya udah teh atuh ih. Neng ngomong atuh deh sausir aku kumaha ih. Para rusuh udah mah. ih udah mah. Urang kajampang atunya boga babaturan teh ditu atawa dulur atuh yuk. Atuh. Ayo udah teh nyarios naon mun digancang-gancang teh. Neng main mah eta si ada. Ya, atuh neng kumaha ih. Atuh neng kumaha tuh udah teh kudu kasalon deui kitu nya ih. Aing mah udah teh nulis kitu kan. Naon ai eneng? Ayo udah tos ngaeut karbit. Ya naon kitu? Mending ngajorojos kitu nyarios teh. Lalaunan coba neng mah lieur ngadangun lagi lalaunan. Ya neng ngarti teu bi omongan odah nyerocos kitu teh ngarti teu. Astagfirullahalazim. Udah Ieu nak gelis udah mending gelis ngajorojos kitu sok kumaha lalaunan Ieu nya nyariosna. neng Iis anu cantik. Odah teh bogo kasih adayat putrana Bapak Lurah anu sawahna berhektar-hektar. Tos tegepkeun sakitu ngatos. Ya, Tah kumaha odah teh sakasi adayat teh ninggal odah teh nya atuh merang kelepek-kelepek kitu tah. tas atuh udah ayeuna mah mungkin mah orang pendakan Kang Dayatna mungkin ku neng di baturannya sok we udah ayeuna ti payun ka sawah neng bade ka emah heula ieu teh acan ngabereskeun deui sasapu Ih jadi nama bareng ieu teh ka sawahna. nya sok we udah ti payunnya Odah banyak ti heula nya. Ayunya. Ayo neng, nuhun. Baiklah. Sugan we aya jang modal kawin teh jeung Neng Iis euy. Sugane lah. Bismillah we nama. Neng. Naon mak? Tadi heula sok ngedap geulis. Neng, mate bade nyarios ka Neng teh soal si bapak anu kemarin gaduh sama tante ka Pak Lurah. Oh nya kumaha kitu mak Punten Neng, satu acana emak bade nyarios ka Neng. Emak teu acan salah ngabingahkeun Neng, salami si bapak teu aya. Neng hapuntennya emak ieu. atuh mah uyos teu kedah nyarios kitu neng ge ayeuna sareng mah tos binga sareng mah ge aya mah kene di dieu teh. Hapunten nya Neng, emak teu acan tiasa ngabingahkeun Neng, kamari teh aya Pak Lurah ka dieu geuninganan. Bade nyarioskeun eta samatan si bapak teh Neng. Oh carioskeun we atuh mah da teu acan tiasa maya. Pak Lurah teh Neng masihan karinganan ka emak sareng ka Neng teh kamari teh nyarios anjeunna teh. Pasihan karinganan naon kitu mah tapi emak teh juga nu sedih kieu geuning kunaon atuh mah sok carioskeun ka Neng. Saleresna teh Neng emak teh bingung ti kamari kumaha nyarioskeun ka Neng teh nya. Hampura ieu emaknya ayeuna betus ka Neng meureunnan. Neng, kamari teh Pak Lurah teh masihan keringanan kanggo emak teh ngan berat ari kanggo emak mah eta pilihan teh Neng. Neng bade dijodohkeun sareng putrana. Dijodohkeun sareng saha ieu teh mak? Sareng putrana aya nu namina Ujang Dayat keningan kamari teh nu uih ti Jakarta teh Neng. Putrana Pak Lurah. Ari emak mah kumaha Neng we eta mah. Mun mak ari neng mah da alim dijodoh-jodohkeun kitu teh da neng ge gaduh pilihan yang lira. Nya kitu beratna teh mah oge nyarioskeun ka Neng teh. Oh kitu nya mak. Mun atuh mah kami eta jalan kaluar hiji-hiji nama wios neng mah ikhlas.